waspada budaya tingkah asna hariring di tengah peting bumi alam asa jemping kurang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda garurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resit budaya Sunda garurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resit. Hariring di tengah peting bumi alam asa jemping urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda garurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resit budaya Sunda garurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkes. Damang modal? Alhamdulillah. Kang Ayeng damang? Sehat, aman. Alhamdulillah. Ngapain damang ngapain? Ay alhamdulillah Kang Eeng. Kang damang Kang Eeng? Alhamdulillah. Awis tepat. Samuihna Kamuihna. muter. Oh aya Kang Didin. Alhamdulillah. Iring ngarona. Di Bantar. Di Bantar Payung eta teh alhamdulillah. Hatur nuhun Mang Didin. Sami. Siap ka panginten paragi sadayana tepang deui sareng abdi sadaya Mang Waday, Mang Upay oge Kang Ayang dina acara ngarona ngaguar obrolan budaya Sunda. Nah, panginten anu kahijina paragi sadayana simkuring teh ieu teh bade nyuhunkeun dihapunten. Ieu mah cek asarna teh eta Mang Waday. Sanu-sanu poe ieu mah aduh. Borongeus ieu, borongeus diiklankeun. Pokona mah muncul paribasa mah kieu nyangakeun beuheung teu dikorok-korokkeun bola Ada suku mah ieu yang ngari tah panginten kunaon paragi sadayana hapunten anu kasuhun simkuring sareng Mang Waday oge kru ngarona kamari teu tiasa mida kumargi panginten aya sababaraha naon gangguan teknis oge kitu pangintennya tapi alhamdulillah panginten da ari jadwal maka alasan keunana malam salah bagian ngarona pisan malam salah mah Mang Waday bukan ngarona pisan nya tah panginten kunaon malam Sabtu kamari simkuring sareng-sareng teu tiasa midang kumargi aya hajat lemur di kampung Ciawang teh gitu eta kan kemarin kayak Kang Opay tampil niup awi tiup di kumaha teh di betri ditakon Ditakon. eta teh karinding Payah teh Kang Opay digayem pada teh. Tah panginten pameh sadayana kadina malam Sabtu simkuring libur ngarona kumaha aya hajat lemur teras panginten bae digentosan dina malam Minggon ya kamari teh panginten kalarasan ya teh tiasa oge panginten dugi ka kamari bade ngawitan di malam Senin Kang Eng cenah iklankeun tos diiklankeun Mang Waday aya nu geus persiapan meuli kulub suku Kang Haji Awal meser eta gehu Kang Haji Awal pedas nepi ka meuli tahu pocong Haji Awal mah Cina ku sabab ngarona teu jadi tahunna beak pocong na we Nah, hapunten Pak Haji Awal. Tah panginten insyaallah
kamari naungi ayeuna urang alhamdulillahnya tiasa tepang di sareng parogi anu ngajumantara dina Facebookna Kang Hehe. Kapanginten ieu teh kela modal. Pan kudu dibagikeun. Nah, bagikeun lah tuh. Facebookna Kang Hehe. Oba keneh. Oba keneh. Nyieun deui. Di karungan. Terus FCF. Terus FCF Panginten bagikeun. ieu teh pergi sadayana anu tos maranco anu atanapi anu engke maranco. Panginten oge anu aya di Dewa Dia Balad tiasa ngabagikeun panginten ketik wae dina Facebook teh Kang Hen. Didinya panginten aya langsung live streaming ngarona tema paribasa Sunda. Di dia mangga kantun klik bagikeun wae. Nah, Bagikeun we teuking sieun. Seueur keneh. seueur keneh. Kalau Misi bade 10 kali ewa ngatukeun naon. nyadap sa dingkol ya. Nah, eta sim kuring bade update status. Ngarona tema paribasa Sunda. Geraknya paribasa Sunda. Rese bagikan. Pargi sareng ge tiasa anu nuju manco di dieu oge nu dina Jumantara tiasa ketik Kang Hen live streaming bagikeun berebet. Naon cenah gunana ngabagikeun teh supados seueur anu kuningan. Kumargi penten sim kuring di dieu teh sareng rekan-rekan kompak utami namanya komunitas pemuda Ciawang oge barudak karinding lintar anu teras-terasan penten ngamumule budaya Sunda. Walaupun masih diajar ya ulamanya. Walaupun masih diajarkeun beda penten Diajar ngajaga, diajar ngamumule urang mah. Kana dina seni macam ngode kana Diajar terus, diajar teu terus. aya nu jago Ya. kitu. Tah kitu pisan betulnya. Lain ari ieu teh. Ka mana ieu teh hansip teh? Kamari mah nyari beuteung. Kamari mah kapan disuluran usaha na cenah alona kitu. Ku budakna. Lain aya kitu. Yang geroan namanya. Gerawan ya. Ya. Bang ya. Kamarnya. Poho kumaha Kudu meueus bukan maya mah. Tarik ke bawah. Ari mah ya mun tarik teh kadengieun. Kadengieun. Lamun kadengieun. Hareos gitu. Cing. Gasau. Mang Yaya. Mang Yaya. Bener. Aku rasul. Nama mah teh. Aduh. Ya. Lain tapi benernya. Lain jadi ke eta Mang ya. Iya juga ayo ponakan. Kali. Aduh, saya bakat kok. Mana juga pernah Jadi ketika pagur kieu aduh ampun. Eta tuh siga Aku rasul ada itoan. Sampai Mang ya. eta sapu siga tukang sihir wae. Kemarin kan di naon deh. Ulah ieu teh wanita. Oh ya, orang Papua enak Papua. Di Jepang adanya. Sanes Mang ya itu lah tiga kamari anu nyuluran Mang Yaya teh kumaha ieu teh? Apa teh kamari teh kapan marung gitu. Kan aku panyawatnya dia rumah teh. Oh, nyawa. Kena gitu nya. Bayana cenah. Cenah mana mah ngari pukul we cenah. Eta kumaha wartosan heula. Yang ngari pukul dia apa teh aduh menasa ngadeul kamari teh nya. Nya kumaha. Aya pun aloy pun akawayahna cenah. Tugas sakedeung mah nah janten naon janten hancur da sirak jang atuh. Atuh mana tuh. Tapi Mang ya wartos kami mah cita-cita mah jantan paraji cita-cita. Kita kayak ngarewon, oh jadi kayak cek yang kita di pomperan itu, itu mau yang aja tan hancur, aja nanti alhamdulillah menunjira, aku mah pakai kamu dan ke hancurnya Alhamdulillah. Tapi pan ari mah sareng Mang Yaya tos palu can paku. nya aku masih Pan ieu wae bepuju kedah dianggo. Tos lami pan teh dianggo. Gitu. Kita panginten kumaha atuh nya ieu teh? aduh tak ini mah, Ieu teh kumaha dicana tadi teh? Mana eta natanya kamari teh. Nah, cenah kamar ngadap peot. Kenapa baru ikut siupan gitu? Nya. Dia mah mau nang siupan. Aduh dia. Keras kumaha ieu teh? Ngiring ka di ayeuna teh nya. Bumi pantungkeun jangan teh. Oh. Wayahna cenah ka mana-mana ge cenah macam kena kanal yang cecopet. Cenah abang cenah kanal yang cecopet abi di luar nungguan. Abah di Jawa saja. Aduh lain mah cek taat gitu mah jang cek gitu.
Ayeuna mah cing wayahna we cing kami biru ayeuna teh kapaksa jang dulu pertempuhan jang jajanan naon-naon oke. Kieu we atuh Mang ya ieu nya. Kumaha. Kapan di dieu teh urang teh sagala urang ya mun. Nya tapi Beberes pang ku urang, bukan ku urang atunya gitu. gabungan urangnya. Atuh cenah gawe we di dieu. Ah, gawe gitu Jadi kru tim ngarona. tuh hebat ya gitu mah. Jadi kampung gua kami larian beda meureun. digaji mau abi teh Pak Kok aja lu paling ketawa kita jangan. Lawakan nanyakeun gaji gawe heula we. Ada gaji mah kumaha gawe. Tenang, ada gaji mah nuturkeun. Nuturkeun. Karena urang aya karajinan pasti aya burung. Ah, eta sapertos ieu karajinan. Tah ieu kieu teh jang teplak. Teplaknya. apa teplak Ieu teplak teh wadah lauk baheula mah. Oh. Usah bae baheula mah ieu kieu teh wadah lauk kan dina lauk da ayeuna mah geus teu musim. jadi kumaha Digentos enak waring. Waring. Waring teh tadi ngarah ringkas. Waring teh ringkas ya. Oh, Ngarah ringkas. Waring teh mawa ringkas gitu. Ringkas jadi ringkas. Ayeuna lamun hapa aja. Hapa mah ditilah panjang jadi udah sampai orang waring jangan. itu dihafal Nah, jadinya mana ayeuna Lain mah. bahasa Jawa mah cireng sanetana. Cireung. 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 Geus digentos. Nah, cireng. Jadi cireng jangan. Kalau yang tos ditulahnya. Meureun hatur nuhun di sana deui beunkeun peryogi lah urang teh nya. Ah, urang kana naon we jang mah wae tadi mah. Gawe-gawe Di dieu gawe-gawe nya gitu. Atuh langsung ayeuna nya gawe teh. Mun Ngapainkan kieu ti ayeuna duit ka engke, ulah kedah di piwarang deui keun we ulah ngintil wae da nya. Hansip pada cenah sorangan gitu. tugasnya. Kapalihan sip mah geus beres tugas duit ka bumina. Nah, ujang di dieu mah tuluy. Ya, wayahana dieu. Eta mah kana naon we udang. Ai beres Ari sih sih mah. sorangan bae eta mah ada. Biasa istri sorangan mah. Ari si mah kumaha si mah kumaha di Si mak mah gamokan we. Mana itu PHP-keun ke mana naon eta. Sebagai beureut ngartosan kumaha aya nya. Kade kitu. Nah, nanti di wartosan mah da Disileungiteun pas. masih leungiteun macam mana sok mau ka mana dan tapi gitu nanya. Padahal digawekeun eta di dieu nya. Keun imah kita alhamdulillah gitu nya. Ah, di dieu nya. Bahasa Jawa masa ngalubang menang sabaraha eta? Tah, lubang cenah. oh menang sapot Eta mah yang zaman murah kan umang. Lubang aduh. Panjang lah lakon kan bae deh. Oh, diringkas Aja. tong panjang. Diringkas tong panjang teuing. Murah yang. Oh. Dina temok, na tebing temok. Oh, nya. Dina Ayam ikir nya. detik diangkat. Heeh. Berapa nih kubang teh? Jadi udah nyamut ya. Heeh. Damang. Oh iya, gue. Iya. Daerah. Daerah. Kolonyo teh tulang daun gue. Kalau keras nya. Tinggalan daging. Namun di jero tulang daun. lain ku temo ke situ Temok kencet. Kebaut. Mainan ada dekat-dekan. Si mari keplokan. Gimana itu coplok tulang na panjang. Lain cenah. Terus kieu mah ieu deui nya kagoknya. Ari teh geuning sok ieu mah ieu teh balik murah nya. Sok jalan naon? Jalan wahangan. Ya. Sok kasampak catang maju teh kumaha? apa abi mah Masuk. Tengusep nya. Puting ya. Ya malu deh mah emang mata marakan lah. Baik akan emang mah. Nya nya. Pokoknya mah aya nu gunung cairung nu supan. Isi mah tas cak abadam. Da panganguran teh. Teh isukna mah teh gusup we. Pan saat saya teh. Nya. Pan saat ayo. Catang sebut catang di kayu paralit gitunya. Boleh. Paranya. Mau dikira si dongdang dong. Poe yang teh ciri-ciri aja musuhnya. Dia ketika ciri gitu ada tak. Nama bulu sendiri lah tuh, ya. Nah, nama bulu teh. ai panyata naon gitu beunang Nah, ini tadi antep we. Tarik bukit diri. Nanti ke jelas, tina teh suaranya teh anu. Asan, aduh, ayo gitu, dulu. Caan. Ah, ya buka tinggal. Ngobrol we nya da poek teh. Saya dulu mah gitu tak. Poek nya. Penasaran, baterai anu. Brai itu baterai. Kuyup katanya potong catang. Malah mending ngecep nanti seberapa ribu. Kumangnya tadi taras. Kemana sih Jang? Ini jadi lebar dulu.
Gotong royong. Oh, ya minta goyong. Kampai Aya gitu. jadi ya. Eta jika jero tauhidna. Oh, Langit pisan ya, Mas. aya jang. Hiji dewe nya ulah. Sok mati pula sok. Mata kayak bulan puasa mah pan ditekengkeun udah di dadanya. Musuh pun ulah gitu. Ini mah apa namanya? Sami. Eta ge makhluk Allah bangsa lubang lauk. Ari mang maksa jang. Dah bari ngabuburit cing tah. Jam 2 kan dah. Jam 2. Cing asa harus liang teh ya. Diurakannya di kudu kumang teh. Da 2 yang teh anu diurakan teh dia na. Ayo lo teh dia na lubang teh. Puntana cenah anu di saung. Cuma tak teh Pulang aja. ada dengan ngapunten jam dia. Kurang absen heula ya habis kebayang ada mal kopi ya ada mal kopi sim kuring mangaya nah langsung ya itu iya cai Karena abang mah cai bening jam. tuh para gisarena nu sim kuring tip yang hormat panginten mangaya teh kamari teh hapuntenna teh ka satunggal anjeunna teh menuju ka Bancen tapi Ieu dinten ka Bancen teh nya banjung nyasap abang dari Bancen teh. Bantan eta mah. tapi kan karasan sabarana anjeunna teh tos jajagnya jadi teh eling kieu Mimiti teling Nah, gitu ya. Dia mah kampai salah obat juga namanya. tapi teh samat Aduh kakak samat. atau pangitan orang abdi heula mayanya menuju Mahanco di Jomantara kangeng manawi saha Aya Dewa Kopi. Eta teh Kang Jujun Kang Jujun Dewa Kopi ti di Cigalontang di desa Sirnagali. di Sirnagali Sirnagali mun desa Sirnagali. Ya di Kampung Sinangpalai. Kampung Sinang Palai lajeng kangeng aya di Ke Sinang Palai itu di mana? Cigalon Cigalontang boleh gitu. Udah paling kalir ge aya Sinang Palai teh. Di Kang pegunungan biasa. aya. Kang Haji Awal. Kang Haji awal masa lalu manco Mancoy Kang Haji Awal. eta nu kamari anu bare siap manco Eta, karona manco karona. bare mesa tahu pocong teh Oh. Tahu naon dah? pocong Aya abi mah tahu gejrot ya. Eta mah bari cenah bari ngaliwat cenah gitu. Tahu ayeuna mah tahu teh pan seueur Oh, tahu bulat tahu bulat. Babi teh ditaroskeun. Mang kunaon cenah sok ngadada rencanakeun matarajan. Aing kan tahu bulat cengcing sing jangan saan tahu gepeng teh aya. Lajeng Kang Isari. Biasa tehin. Teh iin painten salu Dirancaekeun. manco dirancaekeun. Eta mah tuh biasa daster. Oh eta mah Daster. Daster eta mah. Daster bolu kukus. Bungkus. Lajeng Bolu. nuhun. Alhamdulillah. Teh Resti. Teh Resti Agung. Resti eta mah. Agung. Di Wah, seberang. seberang. Di seberang. Seberang. Tuh di ditu di Duh. Duti. Karena ieu mah. Biasa sok Teh Yati sok di Paleer sok ieu Purnaka tuh. Wah, teh yatinya Ya, sok. dulu jeung Nonton, teh wilujeng. wilujeng manco. Lajeng Kang Eng. Teh Yuli lanceuk kurang. Duh, Oh. biasa banget Teh Yuli. Eta mah lanceuk kurang sararea eta mah. Oh. Eta mah Teh Yuli. Ampun, nawai Lanceuk kurang sararea eta mah. Oh, teh Yuli. Teh Yuli. Mana we teh? Saha wargina Kang Eng? Teh Yati. Teh Yati. Teh Yuli wilujeng muhancok marona nya anu ngawi. Nu ngawi ti wae di dieu Teh Yuli. Sok nya. Surabaya terus malo, Surabaya. Surabaya Teh Heti. Panari aya ieu. Aing kan lupa ada namanya. Geus pokona ieu. Si ganteng kalam mah teh mah. Mana tahu cita-cita yang di Paraji. Kang aya hiji. Apa? Kula. Si ganteng kalam ya mah tuh. Saha eta? Ya Oh iya. kampung. Oh iya. iya. Karena teh ada cita-cita nah yang jadi Paraji. Profesional. Tah panginten ari Kang Eng? Mang Deong. Mang Deong. Wow, eta sami si Raja Belut eta gitu. Di mana dah? Eta mah ti Sariwangi. Mang Raja Deong. Belut gitu. Ampun teh namanya Bah Deongnya. Mang Deong. Kanit. Kang Kanit. Kata Permana. Di Bogor. Polsek Di Leuwiliang. 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 Pak Kanit ya tos jag-jag deui Pak Hansip. Siap berbuat Tapi banyak. kan di Leuwiliang mah wargi. Saha? Pak Oman jeung Ibu Manah tadi Leuwiliang eta. Leuwiliang wangi. Bogor. Di Bogornya.
Mortosan ke umang yaya. Ngarona. Oh, Nah, itunya. ketik wae nya dina naon? Dina Facebook Dina Facebookna. Kang Hen Kang Hen ketik ngarona. Arona. Jelas. Ya, Jokowi ka dia ke batasan. Iya William ya. Leuwih liang Bogor. Lajeng Kang Eng. Mang Aso di Cinyawar. Mang Aso di Cinyawar Garut. Cinyawa. Garut. Alhamdulillah. Dogi ke Garut Mang oge. Aso. Oke, Kang Eng kayak kerenekan Garut. Punten aya ka Mang Atonya di Garutnya. Siap. Anu saranjeungna? Kang Agus Susanto, Kang sareng Kang Agus Ipei di Sumedang. Kang Oh, Ipei di dah. Sumedang. Cik keneh disebutkeun tahunna. Tahunannya Sumedang. Datang di lapangan. Eta senana eta Sumedang. dago pakar kades. Oh, insya Allah anjing mah eta dago pakar dipidalkeun. Masih kena ngamai di kampung kita makannya. Ayeuna mah Tanjung Baru. Oh, nya tanya. Eta da nu name apalnya lu. Tapi teu sawios. Kang Yayat oge di Garut. Kang Yayat Kang di Yayat di Cimuncang Garut. di Ini muncang Garut. Pokoknya mah ya Garut, Tasik, Bandung. Kampung gede Iya, kurangnya. Garut, Tasik, Bandung nya apa? Teh Ucu, Perum Sukawani. Teh Ucu, Perum Sukawening. Perum Sukawening dari Cisayo. Di Soyom dulu itu Di mana di tuh? Oh ini ya. Salajeng yang daerah Ceket Ciberem. Oh di itu. Lanun. Ya, caket-caket ke dinya. Ciberem Kota Tasik benernya. Kota Tasik. Anu salanjangna panginten Kang aya keneh? Kang Adim Bekasi. Kang Adim di Bekasi. Atuh Dugi ka Bekasi. Dugi atuh ka Samarinda ge ka Kang Irfan Dugi. Oh, kantenan. Kang Dadan Kang Dadan di Surabaya. di Surabaya. Aya Kang Dadan Surabaya. Surabaya. Sok manco eta ge. Siap. Deh heti. Heti aya. Mun aya Surabaya, tadi Mojokerto Leuweung Wengi oge. Punten nawe ka urang Surabayanya. Aya oge Kang Eng di dieu nu parantos manco na Facebook Sim Kuring. Aya Kang Wawan Setiawan di Wah, Leuweung Wengi. eta Pawawan Setiawan. Pawawan. Aya Pawawan Setiawan teh. Di Surabaya oge. Oh, Pak Jojo. Urang nya tadi urang teh kan Pak BPD. Mohon. Eta teh Bapak BPD urang teh nya. Nuhun we teh Pawan Dulu jeung Setiawan. namanya Pawan aduh ya. Ampun Sanes waktu mah mampir ka dieu Ah. Neng Tiara Cuneng. Tiara Cuneng aya eta mah teh Kubang Eceng. Kang Inai di atas gede Kang Inai lah. Ida itu kantos. Bang Eceng mana? Kubang Eceng Oh. eta. Mang Dindin di bandara tuh aya. Aya. Oh iya. Kita mah nya cuma nya di dia oge hadir gitu nya. Eta telepon sok yo ge. Oh, pun lanceuk di Sukabumi, sok manco. Sok manco Sok sanaos nonton teh eta teh siaran tunda. Anu dina naon modal? Pamidahan. Tah panginten sakitu Kang Eng nya. Mohon Mungkin panginten kurang di absen deui da. Kita nu nonton teh namihan. Namihan teras. Ya Farhan Serekuan. Oh, sareng bapak eta mah orang kali kompak. Namihan Namihan deui. Warginya. Tah panginten. Tah eta nya pergi sadayana panginten insyaallah anu naon teras-terasan ke anu nonton Sim Kuring bade di absen. Kang Deni. Kang Deni aya Kang Deni? Aya, Wah, Kang Deni. aya we Kang Oh, Deni. aya hiji deui ieu. Oh, hiji dieu teh Neng Ola. Punten nawe ka neng olanya. Aduh. Neng Ola mah sponsoran teh. Oh. Eta mah kieu. Naon ka? Oh, siap. Siap. Pane budak Kopi di dapur kok. Ya. Sudah mau teh. Yang mau budak orang abang kita dek sare ngomong. Dari karosanya, atau kalau ke budak. Lu jeung ngilang Neng Olanya, lu jeung mancen irah atuh ka dieu deui nya. Ayeuna kan dia di atas. Cenah Neng Ola mah request yang hoyong tapak cinta. Oh. Sim Kuring mah eta. Berarti eta ka cinta tapakannya. Tapak rambut. Kalau bae asa hariwang Neng Olah teh tapak cinta. Aduh, Sim Kuring mah tapak buluk. Tapak visual. Tapak visual. Ada nama tapak cinta. Ayo tah, aya. Ampun. Panginten ke urang absen deui mah nonton tuh, panginten alhamdulillahnya tos. Aya Kang Asep. Aya Kang Asep Jamaluddin. Kalau semua eta teh Asep Bako. Asep Asep Bako. Ada orang teh ngalinting. Pada kami jeung Haji Dodo eta. Sakelas. Pergi sadayana Neng Resti Ali teh gen nuju nong. nuju nongkonnya Neng Resti Alir. Alhamdulillah. Urang teh sangkinya ke kieu. Alhamdulillah. Nya keluarginya. Panginten sok sanaos ya teh urang teh di Jomantara. Tah gitu. Di Jomantara teh kieu mah ya pangintennya. Eta
terkenal tapi di dunia maya. Nah. Pada ibaratnya mah jumantara teh radio. Wah, antara gitu ya. Barunya. Loba eta kapal terbang Jumantara teh. Mohon. Tah panginten para sadayana, yuk ayeuna mah urang sawitan wae nya. Tah mangaya ieu teh Kang Pani. Kang Pai. Kang Pani. Sampai hilap jadi Kang Atep. Kang Atep. Atep. Kang Atep pernah sok RPH. Sok RPH. Pernah menonton eta teh. Banyak pantung. Bang Mus oge sok manco. Masuk di haludum dari radio nanti hanya nama. Loba Bang Mus ge sok manco, Bang Mus oge. Bang Mus tuh nya. Pokona mah ditataan itu moal beres. Beres. Kalau pokona mah disimpuring mah ieu atas nami kru ngarona Nuhun. mau ditonton ge parantos reueusnya urang teh kitu eta. Tapa yang bagi sadayana engke urang dina sela-selanya urang absen deui. Pon hawatos nonton teh kada di absen. Gitu eta eta sebuah penghargaan urang teh. Tapa bagi sadayana kusim kuring dihormat dina wengi ieu ngarona ngabuat obrolan budaya Sunda teh ayeuna teh temana teh mangaya paribasa Sunda. Lebeut. Kan supaya bahasa. Eta Batok kohok pada hubut. Ah. Padahal mau di eta kan ada kumaha mesin ada kohok. Iya, lain tapi hiji paribasanya itu kanu mana kagaduhan makna. Laras pisan ieu contohna janten paribasa mah upami dilogikakeun teh teu kaharti. Sapertikeun kieu beungeut yang hareup ati nu. Nah, aya deui jang leuweung beungeutnya hareup. Kumaha mun mere bujur. Iya ya bodoh-bodoh dak nya. Kumaha teh? Ulah nyolonok cenah. Heeh. Ngege teh can disada gluduk mah moal esotna. Wah, aja kan. Rek. Ngadaguan gluduk. Eta bahasa eta teh bahasa. Aduh baru kisahna pangitan seru pisan wengi ayeuna. Aduh alhamdulillah perantos. Tos sabola aja. Dongeng sabola itu. Atuh dileut. Mangga mah. Iya ngopi. Kang Pai ngopi. Dari dia mah Kang Pai biasa ngarokok. Ka bae teh. Bebas. Pak Haji menjarkeun dari yeuh cenah. Riut kamari mah gitu. Jeung riut teh cenah sok dina sirah wae kunaon. Nah, itu. Leuweung namun sirahan mana apa. Ieu mah sirahan lugu. Kayak sirahan mana bisa diceritakeun lah. Paksakeun. Karena apa bang biasa diusap. Eta mah rek nyiksa budak eta mah. Yang penting kunaon jeung mana bentang musik atuh pangulikeun kopea aja. Udah menunggu zona itu. Kamar seberang. Pesan nama. Pesen juga kita. Dosa. Tah pergi sadayana pangintan ieu teh Apa beres-beres. Makan kubingah ya gitu. Tapi kan hayu atuh ayeuna mah urang ngaguar obrolan budaya Sunda. Dina wengi ieu teh pangintan parogi sadayana bade sim kuring teh bade ngaguar. Sanes bade nyahoana. Baik. Kitu nya. Ngaguar gepkeun ku jang. Ngaguar teh sim kuring bade nyebatan. Referensi anu parantos dikempalkeun ku sim kuring utamina mah tina internet. Internet. Sana internet kade. Internet begini. Lain itu mah jang asbes. Apa itu nu dikempalkeun ku sim kuring referensi tina internet, insyaallah ieu para ieu di naon teh akurat. Ieu akurat. Isi mbahnya tapi terpercaya panginten ku sababaraha pihak ieu teh parantos dipercaya. Kumaha cenah paribasa teh pargi sadana paribasa teh hiji siloka atanapi hiji filosofi lamun ceuk urang Indonesia mah ceuk bahasa Indonesia mah atanapi panginten bisa oge eta teh lamun ceuk bahasa di pasantren mah eta teh mah disebutna teh eta teh alah naon atunya Bahasa Arabna gitu nya. Mohon. Lah poho deui kayak gesok emotnya Bahasa Inggris mah eta teh good night and naon atas teh bujur dikait kana we temen. atanapi panginten ieu teh bahasa sindir. Nah, bahasa sindir. Kumaha di Sunda mah. Di Sunda utamina panginten mah ya. Salah sawiosna panginten penyampaian bahasa teh aya anu kirang sae upami disaurkeun saurang. Tokmol kirang sae. Di Sunda mah kalarasan panginten aya khusus bahasa-bahasa kanggo sindir sampirna, kanggo nepikeun hal urang teh teu wani ngobrol langsung mah tabledug aya oge bener paribasa teh di anggona pargi sadayana kanggo nyarupakeun hiji jalma, nyarupakeun hiji kaayaan atau nyarupakeun hiji
lingkungan nu aya dina sabudeureun urang kitu eta. Tah painten di Sunda pada khususna oge painten di nusanes oge peribahasa Indonesia atau peribahasa bahasa Inggris aya. Dan kan utamina mah pargi sadayana budaya teh sami itu penyampaianana sami, painten fungsina sami. Tah pangitan karasa dina wengi ayeuna urang ngaranna teh urang ngaguar paribahasa Sunda. Naon cenah ieu teh hiji painten eta ngapalkeun deui we. Kitu urang teh ngapalkeun deui kapan-kapan umur ke kantornya. Kantos ngaya di sakola. Kantos. Di sakola SD cenah buruk-buruk papan jati mah akhirna kan gitu. Buruk-buruk papan buruk jati sakitu. Aya sepuh mah jang paribasana. Tanya lauk buruk melu meja. Nah. Pae jangan. Sapertos gitu. Jantan painten pargi sadayana ieu teh paribasa ieu teh hiji fungsina tadi ngadugikeun pamaksudan hiji jalmi oh eta mah panginten ku resep ku keheul ku resep seueur diungkapkeun ku paribasa atanapi panginten anu kaduana si jalmi anu nampina oge kedah terang gitu ada trenya eta disebutkeun di sebenarnya teu apa eta bisa gitu. Tapi teh da wengi ieu hayu urang sasarangan diajarnya, sasarangan diajar etang-etang ngapalkeun ka pungkur nuju SD. Kang Adang Singajaya nonton. Wah, aja mah. Ieu teh Kang Adang teh santri di pesantren Ajojo. Di Ciawang alumni tos tadi ajengan di Singajaya Garut. tapi kami kenal jeung abah ge Kenalan ka pungkur kapan masuk sasamengan. Dulu jeung wenginya Kang Adang salam ka urang Cijoho Singajaya Garut. ngabangun masjid itu terus beres. Mun ayeuna teh nuju ngabangun saudaranya. amin Alhamdulillah Kang ya, modalnya alumni ti pesantren Ciawang di dieu perantauan gitu. Gitu. Jadi masjid eta. urang nyumbang kudu ngawe urang teh nya sakinana Leres pisan. Tah panginten naon cenah paribasa naon ieu teh paribasa Sunda ngan unikna dina wengi ieu teh ti A nepi ka Z. Aya jadi pejetnya ti A dugi ka Z. Cing cenah bisi ditaros engke teh simkuring. Aya cenah pangcontoankeun paribasa tina A. Aya apa naon cenah? Agul ku payung putih. Tadi dia mah kete bade tina B aya, tina C, tina D dugi kana Z. Gitu. Tah maka pangitan ieu teh ilmu kangge urang sadayana nya. Tapi satu acan eta pargi sadayana pangitan biasa urang selang heula ku kawi. Ku kawi anu mana kawi ieu teh pangitan nuju teras di pupujuhkeun ku simkuring teh. Supadosnya ieu teh ditilai ku masyarakat, katampikeun teh kitu lagu eta teh kitu. Ieu teh kitu. Kaeng ieu teh lagu teh lagu. oh Judulna teh Tasih Nu Urang. alhamdulillah Hebat. Persib. bukan aya atuh eta mah Ya tacan. bukan aya eta mah Panganyarna. Gitu ieu mah. Panganyarna lagu ieu mah. Ya, pergi sadayana urang kuping heula pidangan di Kalereun. Nah, teh naon? Nunjukkeun tempat. Lagu Tasih Nu Urang ciptaan Kang Engeng. Yuk mangga urang kupingkeun ku sadayana. Prung Tasih Nu Urang. Tempat anu nanjung
Tasikmalaya nu palarean urang jaga ti ayeuna. Tasik nu urang. Tasik nanya. Aduh. Alhamdulillah. Panginten kieu eta teh mah ya. Kumaha. Aya sejarahna teh. Ah ya. Ya. Dina lirik Tasik nu urang teh eta teh nu kahiji dikalereun Singaparna. Alamna kendah kasih. Naon wae tah? Hiji tempat anu agung katelah Gunung Galunggung. Kapan eta teh identitas Tasikmalaya Gunung Galunggung teh anu jadi kabak ikon cek budak urang. Urang ikon teh. Icon. Kental. Naon jangan da icon teh da bahasa Sunda, bahasa naon teh. Jadi lamun cek budak urang mah cek budak mahasiswa mah ikon teh ciri. Sanes joran ya teh bare. Icon masuk kana lupa teh. Ikon. Sanes ikon gitu. Makanya Pajatan Galunggung teh ciri Tasik. Ngajung, Maju giring. Nah eta. Agungnya. Agung disebut teh Gunung Agung. Gunung Galunggung. Nah, anu kaduana? Anu kalau teh mode Sasakala Lemah Tasik. Hiji tempat anu resik. Mode Sasakala Lemah Tasik tempatna Geger Hanjuang. asal muasal. Hiji tempat anu resik seungitna matak nyamuang. Geger Hanjuang sareng Galunggung teh teh ikon deui wae. Iconnya jadi bergendengan gitu. Kieu. Jadi icon teh gendengan. Siap. Truk gandengan mah. Gandengan mah. Apa cenah eta teh dipercaya. Kunaon cenah eta teh dina lagu ieu teh digedengkeun. Bait ka hiji Galunggung, bait kadua naon? Geger Hanjuang. Umat di Geger Hanjuang teh mangga ya. Aya sejarah kerajaan Galunggung. Memang samir. Ieu Samir. Antawis punten nya. ngaran. Antawis black, sareng kaleng jadi black pakaleng-kaleng. Siap. Bang ya. Ngopi heula Bang ya. Nah, pari sadayana panginten tadi Tasik nu urang, mudah-mudahan panginten katampi ku sadayananya. Upami katampi atau hatur nuhun, pengen upami kirang panginten mangga nyuhunkeun masukan sareng komentar. Yang kritikan we. Panginten di dieu aya rencangan simkuring sama rencangan kuliah sana ya. Oh ya. Rencangan Teh kuliah. Epa saya teh. Teh Epa Nur Latifah. Oh, punten we kata Epanya. Anjeunna teh panginten istrina Paku. Di mana itu? Di Subang kita lepas Subang. mah. Wilujeng wengi teh Epa sareng Paku. Kira wih kata sih Kira dia nyanak ganas di Subang mah. Tasik nu urang gak gitu. Satu pagi sadayana ya ayeuna urang ngaguar budaya Sunda heula moday. Painten ieu komunitas kendang Tasikmalaya atau ngopi heula. Ieu painten naon? Ngopi heula. Ayeuna simkuring painten bade babaung. Pagi sadayana nu kesembung dipahormat tadi pertos diguar perkawis paribasa teh nyaeta sapertos kitu. Hiji bahasa wawakil dijami kajalmi deui dijami ka sasatoan dijami ka sakampan lingkungan sanesantana aya paribasa Sunda. Tadi dina nu unikna painten simkuring bade ngabuar oge painten di dieu teh paribasa tia dugi kajet. Nah, mana tina aheula. Naon cenah tidak aheula teh hiji di dieu teh diseratkeun ku timna anu kahiji. Ka mana lihat? Bade ngontrol heula Itu pan orang kali nuju aya acara. Nuju aya acara mun. Salamna ti simkuring sakalaginya eta. Sing sakit acarana. Nonton itu di salam Ya. Atur nuhun Bang Din. Punten. Tah panginten anu kahiji teh Kang Ayang di dieu teh aya paribasa. Tadi ya bete di. Mana. Siap salamna nya Bang Din. Sami-sami. Oke siap. Mangga lajeng. Ka dieu we. Oh, Tah kitu siap. Ya Waalaikumsalam. Anu kahiji Mana. paribasa teh nyaeta abong kena bibir teu diung. Tulangan. Kinaa abong kena kitunya bibir teu diung. Memang Larasnya.
Upama tulangan mereka kumaha. Paribasa mah upami di emutan ku logika teu logis gitu teu kaarti. Nah, kapan bahasana tadi teh cek pasantren teh bahasa kiasan. Kias. Emut teh namanya. Nah, naon cenah maknana abong kena bibir teh diwengku teh. Di dieu teh disebatkeun apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Memiliki berbicara teh sangeunahna we sia. Padungna gitu. Mata muncul we geuning abong kena bibir teh. Teu diwengku eta teu tulangan. Padahal teu merenah nya dalam satu lagi. Padahal teu merenah. Karena teh ka batur Ta eta. Keuna we nu kitu teh jalmina ku paribasa teh abong kena bibir teu diwengku atawa abong kena letah. Tapi enten eta nu kahiji anu kaduana parogi sadayana aya keneh tina Momoday. Adat kakurung ku iga. Bener eta. Kumaha eta carana Ibarat adat kakurung ku batok nya. Jangan sakumaha jangan minum urung batok. Pan kayuna teh koker. Teu boleh di dinya we, teu jauh tina Bang Itu beulanya ulukun. Makanya tina Bang Balung we jauh gitu. Nah, naon cara maknana adat kakurung ku iga teh? Adat kakurung ku iga teh parogi sadayana di dieu teh adat kakurung jeung memiliki arti tabiat seseorang atau manusia anu hese di lobana teh. Hese. Kitu Adat we teh gitu. Adat. Nah, cek rancangan sim kuring mah kieu. Apa igana. Gitu. Adat gitu. Tapa intan eta anu salajengna aya keneh tina Momoday. Adean ku kuda beureup. Nama tak kinten cing mangeuyeun adean ku kuda beureup. Adean ku kuda beureup. Adean ku kuda beureup. Abean ku kuda beureup. Ade. Hade. Adian ku kuda beureup. Kedap. Ade. Ade teh angkatan darat. Ya. Pada itu aya linggis kira. Aya linggis. Raja linggis. Tapa gitu ieu jika nama Momoday. Momoday. Naon cenah adean ku kuda beureup teh? Jadi gini ku pakaian menang hijau. Gini ku nu Pakaian batur. Jadi sombong ku orang Batur batur gitunya padahal batur. Batur tapi da aku. Ya, dia betul mah tukang kuda mah tok bisik sirimit ya. Kumaha? Ari anjeunna mah mangosan singa di asup naik kuda teh di kolor-kolor aja. Nah, ai sapatu ngamo kacamata ai kolor. Singa tukang meserkeun kolor-kolor bual atuh. Ya. Eta mah sami tina A. Ya. Ada orang. Tah pagi sadayana adean ku kuda beureup teh aya hiji jalma anu agul, tapi contohna teh eta teh barang meunang hijau. Gitu contoh acuh teh hijau. Aku payung naon Butut. tadi disebutkeun. Ayo ge aku peuing butut. Kan tak kenal di ku agul ku payung putih. Eta. Kok ngono alus sebenarnya kumaha teh. Eta paribasa. Paribasa. Paribasa da bahasa nage kan kitu eta. Oke panginten adean ku kuda beureup teh ieu teh bisa disebutkeun memiliki arti jelema eta teh sombong. Gitu. Emang ai jam sombong mah rada sesat. Tapi lamun ari sombong mah jang tiasa dimanfaatkeun ari sombong. Ari. Eta mah ali. Ari. Ari sombong mah jang beda. Rada atuh pantes. Ku sabab naon? Kapan Sunda mah nya imang ya namanya. Sunda mah ngagaduhan karakter teu ngagaduh-gaduh. Tah eta. Kapan aya keuna ku paribasa deui Sunda mah. Kumaha Laib ku pangarti, suda ku pangabisa Nah, gitu. nah, gitu. Abi mah jalmi tuareun. Tengara. Sama kita eta, nah maka mereka kunaon ulah sombong, da anu hak sombong mah Gusti. Kurang teh da ieu atuh nu Gusti, urang teh nu gitu. Jantan Gusti mah pantas balaga. Ayo Gusti mah apa? Jadi kesaktiran, selawat, kesampaian. Kesampaian gitu. Leuweut di Sunda mah. Gusti Nah, mah lama. lawas ieu urang kedokan maman Gusti. Ada bahasa Bro ya.
ge temuan naon. Kumaha? Bahasa bro ke alam dunia kan temuan naon. Panteun naon datang nolong kewang, Kewang, ngari iya. ngisi pan kieu, geus teuing jadi sorangan. Oh. Saja nonton titipan. Nah, gitu. Kan eta nu dunya dititipkeun nya, ngan dia dipeka sombongnya. Isu gede bawa deui ku Mata geus paling jadi. ditalanya we. Wah, ieu beuki jero Oh, semuanya. ayo kira mah kurang puas yang. Da syukur kan tanya roma deh. Saya. Tos eta mah bagian tagawir. Aduh, Gusti Agung. Tah paetan bagi sadayana di dieu oge aya hiji deui, aya dua deui paribasa tina hate nya eta aki-aki 7 mulut. Nah, yang Paribasa. aki-aki 7 mulut. Kumaha? Eta teh aki-aki 7 mulut teh baheula mah lamun muludan teh jang sok nyawa sangu teh. Aing ngakahlir kabulan. Padahal itu sangkaruk yang sangkaruk. Ayeuna lamun aki-aki 7 mulut berarti mah 7 tahun yang umurna. Da muludan paling Sekali muludan. tah naon cenah makna nu salaresna teh? Di dieu teh makna nu salaresna Mang Yaya. Aki-aki 7 mulut teh peribahasa Sunda satu-satunya ini ditujukan untuk orang yang sudah tua sebab memiliki arti kakek tua renta. Jadi di dinya teh disebutkeun teh aki-aki 7 mulut teh geus parempo gitu. Tapi nak agung keneh. Oh eta ai jiwa mah da. Oh. Tua. Tah panginten eta aki-aki 7 mulut janten eta teh orang tua anu tos tua renta pisan. Ah geus tiga ieu tah sireum bongkok. Aing tiga wuluku emang. Pak, digana nu kitu mah ditiup ge. Ya, Amun ceuk kerencangan cimpuring mah. Ieu mah tapi liturutan nya. Lain cenah kang opa naon kitu eta mangi aki-aki di jalan. Siga tolompet. Tinggal bingung kata kita. Ada gitu. Emang kene alif kene nulis bongkok itu jang. Mun menak dua mah ditanggung jang kene. Aduh. Pokoknya kursi. Lanjut. Kang Eng, punten da panginten ieu mah tema naki nya janten ieu congah bisa bios lah. Tah panginten pariwisata mah tuh teras manco wae nya. Udah juga barengan urang gitu. Anu salajengna di dieu panginten aya anu terakhir teh aku ku payung butut sami hartosna sareng nu tadi teh. Ngan benten teh ieu mah aku ku payung butut mah bangga ku piboga katurunan sorangan. Jadi bangga ku harta kolot nah gitu. Adik-adian ku pada beureuh mah sami eta ge bangga ku barang batur. Ieu ge sami barang batur gitu. Kan ieu mah barang anu turunanna. Jadi lebih tepat ketika urang ngadamel peribahasa kanggo jalmi anu kitu. Adian ku kuda beureuh. Jalmi anu kieu mah agul ku payung butut. Nah, kitu eta panginten. Anu salajengna Mang Yaya di dieu panginten paribasa Sunda tinabe. Tinabe mah simkuring ieu teh arasing ieu. Tinabe mah. Di dieu teh nu kahiji aya luhur saur bahe carek. Nah. Bahe carek. Naon cenah bahe carek teh? Bahe carek teh gampang sekali memarahi orang lain. Gitu. Serta mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak dikatakan. Sahur bahe carek. Maka panginten Nah, namun luhur teuing bahasana sok pasti bahe mana teh kaki ieu. sama luhur Luhur teuing bahe. Mata sok diarang we nya. Para mubalik geuningan. Hapunten bilih luhur saur bahe carek itu atau kata kieu bilih aya hal anu teu pantes diomongkan gitu. Tapi si teh bahe carek teh si eta teh gampang we gitu nyarekan teh jeung ngaluarkeun kata-kata anu kirang merenah gitu eta bahe carek teh nya pergi sadayana. Ieu simkuring mah sok sanaos sok sering nguping teh nya bahe carek tapi terang gitu. Namanya dibuat Pada eta kitu pisan. Anu salajengna tina be eta. Tina be mah di dieu teh simkuring asing pisan moda. Bahula kanu kawasa. Tah hartosna. Lieur geus kami. Bahula kanu kawasan. Bahula kanu kawasa hartosna teh tidak pernah nurut dengan perintah yang ada terus menjadi seorang pembangkang. Jadi jelema pedah. Pedah eta. Ayo bangkang teh kumaha.
peribahasa cenah ieu mah cucuk bangkangna cenah tah. Cubrungkang eta mah. Cebrungkang eta. Kene beban congkrang bongkrang. Bangkang mah da kunaon. Ngabangkang. Bedegong gitu tadi sebat teh Mantangul. Bantangu disebut teh nah eta juga Firaun Jadi bedegong katanya teu lebet ku pepatah Teu lebet batu. pepatah batu. Gitu Pinampi lah pokoknya mah. Pinampi. Ngabangkang. Tanu sajengna di dieu panginten aya saatosna baheula kanu kawasa aya di DG mangnya balabar kawat. Tuh. Nah, naon tah? Nah, ieu mah asing pisan basa kuring mah. Ulang ada kawat. Balabar kawat. Ngedahar kawat aya. Ngedahar kawat. Bahasa Inggris. Boy pada lumping. Bahasa Inggrisnya mah teh balabar kawat teh. Naon? What you saying you? Oh. Kawat payu saya kayak ngomong ya. Naon balabar kawat teh bagi sadayana di dieu teh balabar kawat teh dapat diartikan sebagai sayembara. Oh. Jadi Bang Paim urangnya mun aya biasa ngomong sayembara. Wow. Balabar kawat. Balabar. Ieu mah Kayak gitu orangnya. istilah ya. Istilah, oke. Lamun di Jepang caranya mah gempungan gitu. Sok atuh cenah geura balabar kawatkeun gitu palingan contohna teh Kang Iya digana kitu ka eta. Dewara mun urang. Dewara ada eta. Anu salajengna di oge aya hatosna aya oge di dieu teh Bali Geusan Ngajadi. Hartosna teh tempat di mana urang dilahirkeun atau disebutkeun kampung halaman. Tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Janten tiasa Ya, dinabenya ya. Tinabe Balik Geusan. ya. Terus babakan tanjung. Bojong, Bantar Payung. Bantar payung. Bandar Payung, dinabe. Burujula. Burujula, jeueur Oh, pokoknya. eta mah ngaran tempat eta mah. Bedokan. Jauh sama, jauh. Saking maksa pernah asup. Ini di awal itu. Ayo kayak apa mah bawa di Bali lah misalparisasi. Nya di Bali itu sebat asli. Nya di Bali. Mantap tiasa oge penten kieu mangodai di dieu teh disebutkeun teh. Si Awang mah nyaeta Bali Geusan Ngajadi. Nah, contohna teh kitu. Si Awang teh tempat kelahiran. Tamatak bilik kuping sapertos kitu, naon cenah Bali Geusan Ngajadi teh? Oh, tempat lahir teh kitu. Di paribasakeun. Pan kelahirannya ya, kartu kelahiran. Nah, eta. Anu salajengna mah ya di dieu masih tinabe nyaeta naon? Bancang Pakeu. Nah, Kariweuh eta biasana. Kumaha ta bancang Pakeu teh? bukan bancang pakai wuk sebenarnya. Iya. Riweuh tadi yang bancang Orang pakai riweuh. But itu kali ya tadi bancang Pakeu. pakai wuk, nah pakai wuk udah jadi punya tunggaraan gitu. Dari bancang. Ya ke bancang. Bancang mah eta siga leupeut geuning. Bancang. Kita mah lortong. Pada Kang Eng mah teh ieu kuliner. Lain geus lagi teh aya somai Kang Eng. Geus sono kana somai babalna. Somai mah. Sok ieu teh sok ada somai. Nah, di kamar ruang dirinya waktu di kumpungan dirinya. Lain itu gempungan. Geus tinggal rek gotong royong. Mengasran teh. Aduh. Aduh, pergi sadayana eta peuteun bancang Pakeu teh disebutkeun kieu sesuatu yang akan menimbulkan keresahan terhadap diri sendiri atau bahkan bisa terjadi menimbulkan kecelakaan. Oh. Yo, cenah maneh barudak. Ada cenah kitu. Ya. Bisi aya bancang Pakeu. Pakeu. Oh, di balik kamar ya nya, aki-aki. Pan abi teh hujan ya. Dengan teh hujan. Keren. Cicing harapan apa-apa. Kunjung teh aki-aki mau nggegen karung. Yang mana dia cenah? Di sini kan apa? Ya, saya abi teh mana dia kecelot teh pan. Mae nya mana aduh. Untung aya kabaturnya lampetkeun jeung dari mana anu Licik, patikan. eta mek licik. Ya, aduh. Ternyata mata ulah licik waktu Ulah itu. kita. Ulah benang dibisikan pokoknya malah gitu. Pan ieu teh namanya tinabe. Tinape. Jauh kene. Jauh kene nya. Tapi da manco aya pesertana. Nu salajengna urang tarekeun wae nya. Sok. Dina be teh aya banda sasampiran nyawa gagaduhan. Naon ieu teh? Nyawa badan sasampiran, nyawa gagaduhan. Hartosna teh nyawa dan harta benda yang kita miliki
hanya titipan. Oh. Tuh. Kurang penting apa juga. Dengan Otak ulah sombongnya. Mata ulah somse. Ulah somse. Langsung pasar. Nah, adean ku kuda beureumnya. Jadi benceng. Mister Jun, Mister Jun menggening stand up comedy Sunda geningan Sunda. Karena saya penting lagu somse. Somse. Oh, gila, lagu itu beda lain gitu. Lain kumaha. Somse, sombong sekaligus. Ngomong sekaligus ya kan. Aduh, Mister Jun tanda gusti lagu. Tah nu salajengna di dieu naon banda sasampiran teh nyawa gageduhan teh eta teh nu aya dina diri urang, harta banda jeung nyawa teh hanya titipan Allah semata. Sama sekali kita mah tidak memiliki itu semua. Eta paribasana. Anu salajengna painten bagi sadayana di dieu teh aya tina be teh banda tatalang raga. Tanya nu rasa teh. Kumaha tah? Ya. Ai bana tatalang raga teh nya. Urang gaduh hayam hiji, dua nya teguakeun meuleuh dijual nya. Misalkan kana beas eta. Tatalang raga. Jadi di dia teh lebih baik kehilangan harta daripada nyawa. Mas bisa. Emang bener pisahnya. Nu dibelaan teh urang teh nyawa. Ulah nih harta mah kitunya. Ularan heula eta. Dan kayaknya bisa diikhtiaran Tatalang deh. raga. Naon we jual nu aya gitu. Ada urang ngajual nu batu. Cenah beda sababana gitu. Mana aya hakna gitu. Tah panginten di dieu anu terakhir dina BT aya batok bulu eusi madu. Gimana? Kumaha mau ada eta batok bulu eusi madu teh Dan suka? apa Kang Mamat? Rasaan sih sok naon. Ya, aya batok bulu di si badu. Nya, pan aya batok bulu teh bajing kalapana. Sayangan ku eta ku teuweul. Yang renok aya maduan nya ka eta jang. Itu. Eta mah rusak beneran. Oh, iya. Pari mah naon jadi mah paribasa. Kumaha da Tah anu salatama kieu batok bulu eusi madu teh parogi sadaya di dieu teh seseorang yang pura-pura bodoh. Bodoh amat bodoh. Eta nih sarua. Tutut batok. Tapi lu sebenarnya eta mah gitu. Batok bulu eusi madu teh parogi sadayana ari hiji jalmi anu pura-pura teu apalna naon. Padahal di wah sagala. Lagi Ya memang kadang kitu nya. Lamun cek Sunda mah ilmu naon kamari ini. Ilmu pare. Ilmu pare. Biki eusi teh beki begitu. Ayo urang mah lain, cocok. Beki. Aya paribasa beluk kita teh jang. Eta teh nya Nya beluk teh. kumaha? Ya beluk mah jang cocok gitu tapi apa jang gitu. Kalau awe jijir gitu. Dia kriya punya teh nya usian. Tapi pare nya. Oke, eta lain jero Sunda mah nya. Tah panginten aya deui hiji deui lah nya anu bae mah ya. Soalna rada sae ieu mah ya. Bentik curug balas nunjuk capetan balas miwara. Iya, we juga nanti mah. Bentik curug balas nunjuk. Capetan balas miwara. Manehna mah ya kabatu mah teu tunjuk we di tadi gawe. Manehna mah ciri we. Aras pesan di dia oke, seseorang yang memiliki kebiasaan hanya menyuruh orang lain, sedangkan dia hanya diam. Allah. Eta gitu. Pangitan memang melejengkeun ayeuna tina C. Oh, ieu teh kakara tina C. Oh, Tapi teh sabiosnya sadugina we, sadugina. Sadugina. Oke, sadugina. Nah, pangitan paling sadayana di dieu teh C anu kahiji, caina herang laukna beunang. Eta daya. Cing budak orang. Kumaha Kang Pangita? Sayeuna herang laukna beunang. Beunang. Saya paribasa teh. Batu turun ke sik naik ja. Itu purun ieu daek. Bapak atau mau Sadi ieu hatuna teh mah. Terbenang adina tuh. Oh. baik. Naik. Aya tuh bila ada orang kadinya. Ayo mah tuh bila dia adu box. Ya. Leres pisan. Alah. Aya saena jeung aya saena. Saya nada. Tong nangan anu geus nu aya. Awu adina nini. Nah. Udah aku di bisi Apa ya. ngarang lihat di gegel. Awet bisi eueuh guru disunatan.
Pokoknya kulit bedug. Duh, apunten ini Oh. gitu nya. Kumaha Sampai eta kan ini abdi. cing mengadai, caina herang laukna beunang. Si, kumaha Kang Mamat? Saya heran lauk bener. Si. Yang berenang kumaha aja kumaha tuh. Caina herang laukna beunang teh. Kieu eta nya. Kumaha cing Kumaha. ngetes heula nahan sip. Ya. Ai caina herang, benang. Ada koyo Urang teh Iya. nya. Kumaha? Mun aya pangabutuh ka ieu jelema. Ieu tah. Kudu apalah adatna jelema eta teh kumaha sangkan mere ka urang. Nya. Pupujukeun aku urang kapan caina herang. Tah rezekina beunang ku urang teh. Tah panginten di dieu mah ya dipertegas. Nah, kumaha. Kumaha jadinya. Caina herang laukna beunang teh menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah anyar. Atau ada juga yang mengartikan paribasa Sunda ini dengan arti lain mendapatkan keinginan dengan tidak melukai hati orang. Sama panan. Nyambung. Itu menang adina. Lanjut. Ini. Orang gedina. Ah, nu aya we. Gitu. Aduh, ternyata petan Cina herang luka benang teh bagi sadayana. Urang teh kudu pinter-pinter. Wah kudu pinter kumaha carana meunangkeun eta tapi henteu ngaganggu ka manu. Ulah nepi Kamu ka Pak Teh Yuli nonton. Lajeng wengi Teh Yuli. Yuli jeung wengi teh Yuli. Kira atuh ka dieu. Awi. Kira. Jadi orang ngobrol ya. Ayo urang ngobrol deui. Tapa intan di dieu oge salajengna. Tah, ieu mah modal mah pasti bisa. Oh, Soalna minang ngawihana ieu. Naon cenah? Ali rawa dan Aduh, naon cenah paribasana teh? Cing paguhan. Kumaha ngadai teh Nah, teh? modal. Kapan kudu orang teh kudu samame Kejadian yang berjalan. di pagawean teh kudu siap-siap heula. Perang cingeus gitu nya. Kudu waspada ngoten. Cari cing paguh. Anu kudu disiapkeun ku urang. Kewaspadaan lah inti namanya. Komu ke zaman penjajahan. Oh. Cari cing paguh cing. Ini kesepakat. Tah eta, keras pisan. Tapa intan di dieu oge, ieu teh himbauan atau pengingat. Pengingat naon cenah teh? Untuk selalu hati-hati dan waspada. Oh. Keras pisan. Eta. Tadi hujan sebelum payung teh. kali. Dia ada yang Sebelum Tapa intan etanya. Tapi da ari teu kudu hujan wae payungnya. Baik. Panas. Jadi kurang itu mah tuh kurang salah poyo adit hujan yang ada ngelek payung. Warung baheula. Warungnya. apa? Eta Poyo. Kang Ubuk mah sok dirujak payung teh. Pon panas daun sok dirujak payung mah. Aya di pasar aja. Aya. Anjir. Kami tegenya. Eta mah selalu sedia eta. Oh, eta mah. Teu rek hujan wae kuring mah dieu kelek payung. Iya. Maka kamu ubuk mah cek ngengeng cenah bieu. Ubuk mah lun panas, sok dirujak payung. Tapi panas banget. Panas banget. Panas banget macam nak keluar enggak aja. Iya, Iya, dilebat. iya. Damang. Nah, Kang Ubuk mau minum kopi panas teh make bodrek sih. Oh. Panas. Bener panas, bener panasnya. Makanya tengah goreng. Dan saya pada ayah nu iklan ieu nya milik grip belinya. Nya, kumaha? Aya mang teh aya hadiahan teh. Aya hadiahan. Duit 500.000 nya. Wah, dina mini grip. Nya siksa aja anu bisa iklan milik grip. Paling pada sebut aim gitu. Mama di dieu panas minum bodreksin. Aim da tulus modang hadiahan. Kita macam beda aim. Ah, kenapa lagu juga Eta mah triknya sih. Bener. ayo kandung tuh beluran aja bisa bere 100.000 teman mau bisa Ayam ini sudah minum ini grip jadi panas cenanya minum ini grip aja mang teh ayam kali jasa bukan duit ayam kan itu bisa lagi bi kayak curug ya Aduh. nyari balik ke kayu Lajeng kan ya. Eta saling cing paguh kancing. Saling sepaguh ikan. Wah, eta mah bewara gitu nya ka para pejuang baheula mah ayeuna pen ka masyarakatnya Kang Ayang. Urang oge saraku pamuda pamarinya pelonggohan Waspada, ya. waspada. Tapi eta nu salajengna mah aya di dieu aya. Wah, aya ieu mah nu unik ieu.
disebatna teh ieu teh ceuli lentaheun. Nah, ceri lentang. Kumaha tah? Ya, ceri lentang. Teh pamenang mang gitu nya. Namun mang terus sare anu kusa kasih kadenge we jang teh. Ceuli lentaheun. Nya. Bonaon deh kalau nah mere dahareun mah teh kadenge sama Nah, cenah. Urang tingali nu sawarasna nya. Nah, mana cenah? Ceuli lentaheun teh mendengarkan perkataan atau sesuatu yang memang tidak perlu dan pantas untuk didengar. Tuh. Gitu. Jadi ulah sa denge-denge Nah, naon. jadi saya teh mah kana perkara naon teh aya ngadenge. Aya mah teh. Aya Mana apa? enak, mana enak. Cik budak ayeuna mah kepo. Kamu cek kalau tahu lama kope. Aduh, Kope mah artos. gope. Kope. Kamu syarat itu mah cepet. Kope mah udah bisa nyarita. Ada miskin atuh. Apa itu ceuli lentaheun teh si eta mah sok aya ngadenge we. Mau kana Aya apa wae. kana hal-hal anu teu pimpan keseut. Kagorengan lah peng Apa nari. Itulah eta ceuli lentaheun. Seriusan jalmi mah jangan kelabatan goong. Berat kitunya. Ai goong mah tak kode teh digur mah. Tapi jalmi mah ngomong sana ge wah ka Amerika rugi. Maka sok aya paribasa sabibiri gitu. Nah, coba lamun bibir dihijikeun dan 1000. eta bisa dijieun dompet juga nama. Nah gitu. Nah, ayeuna mah bagian Kang Pangi juga nama paleun ya. Oh, emang. Cikaracak ningang batu Nah. laun lain di Telegong. Ai cak-cak itu. Laun-laun Mah glebok. lain. Pan abah mama tahan. Oh, nya mata ulah sapapatah-papatahna. Anu sarasna mah kieu. Kumaha cing? Anu pecak jadi huntu dan anu nyabot. Da aya teh emang aya sisi sederhana. Cing kumaha tah? Kamu pengen dibejakeun. Cing. Kan ulah kana gawe kan. Kan kasar jangan. Iya, sok. Ai sunah mah da. Da hayangnya tuh kejo. Hmm. Sekolah di panggilingan. Hmm. Minantu rada gelo minta kan ditampilingan. Aduh, keuyang. Aduh. Tah cikaracak ningang batu teh laun-laun jadi legok teh paradisadana eta mah paribasa nu tos tenar. Nah. Pantos ayeuna mah ka aya Viral. air viral cek udah spiral. Emang ningali viral mah jangan abang sok seri sorangan Naon? dina kelakuan viral eta. Sok duka jieunnan apa kebetulan gitu. Oh, anu jasok ada kiri viral. Nah, tapi itu. Nya eta teh. Mangga kamari viral. Naon? Ngagoler teh di viral di foto jangan. Matak aya di nak hamburger mah. Dirahan hamburger. Ieu mah jero. Teu apel ingat sieun. Lajengkeun. Tah pangitan cikaracak ningang batu teh seueur oge jalmi anu sok ngawe eta. Tapi kirang hartosna Oh. kali deui disaurkeun pekerjaan atau sesuatu yang terus dilakukan secara konsisten pasti akan mendapatkan hasil anu maksimal. Sedetik Sedetik-sedetik tapi tapi Kang Ayang mah manjada wajada. Manjada. Manjada. Wajada. Ada perumpamaan teh. Lain lo pada orang ini berat jeung sipil. Tah painten eta bagi sarayana tah ayeuna urang bereskeun heula nu nya. Ya, sok. Atos namanya eta cikaracak ningang batu atos ayeuna ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna. Jawadah tutung biritna. Tuh. Tah eta teh ieu teh hartosna ciri sabumi cara sadesa teh beda tempat tinggal pasti beda adatna. Sacarana di Ciawang atuh adatna kieu. Dirangge kieu pan kitu terang di mana di Cisaruni gitu. Tah upami urang bade ngabahasakeun teh ciri sabumi cara sadesa gitu. Di dia aya oge tah pasti ieu mengodai apa celik putih celak hera. Oh, nah, kumaha modan? Mengodai tah Klik putih. celik putih celak hera. Oh, nya cik kumaha tah? Kamu keikhlasan. Oh, nyata bilingan. Jadi lamun urang Jadi karidoan ya punya. itu mah barang kere teh kudu bersih hati. Ah,
Ikhlas. Bener pisan di dia teh hatosna. Slik putih setelah terang adalah seseorang yang memiliki hati yang ikhlas. Oh, tuh abi mah kamari hayang bersih hati aja. Hmm. Muncul rinso ya. Kapan membersihkan noda? Oh, ke laundry. Noda hitam ada. Rinso mah alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Untung tengah endorse gitu ya. Tah beres tah tina C mah. Atau tina C mah kantun tina D. Nah, tapi satu acananya bagi sadayana ayeuna urang rada diselang heula ku kawin. Oh, kawin. Aya nu munut. Lagu naonnya kawinnya teh? Munut. Nyunut. Mulut. Orang bos di munut Yuswana. Aduh. Ya. Ayeuna munut lagu bae dikasih kuring secara langsung ku cenah hoyong dipidangkeun cenah eta Tanjung Baru. Oh. Eta. Cek abi teh terus aya. Aya mah Anu lami. Tanjung Baru Kang Payah di ieu teh ya. Ieu teh kapan para sambil aing bios eta ayeuna mah teu ngomong ka barang mah ayeuna mah ngopi heula. Ngopi we Sareng besok. Aya. Ya itu Tanjung Baru. sponsor rokok atau acan sumping. Oh. Oke main bakal aya anu. Aya. Oh. Kalem teh teh. Siap. Ayeuna mah urang perung waya tuh nya. Tanjung Baru mangga perung Kang Ayang Mang Odai. Angin laut di Tanjung Baru, mawa ombak nganterkeun budak ka sisi. Tempatna pariwisata, jujugan para remaja. Di basisir kaler kota Karawang, tempat kulit pari tinggal Pamandang.